Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah ibu saderek kaum netizen sadayana anu rawuh para wargi anu sami hadir, sepuhna anumna istri sinareng pameget kum sadayana pangapunten nyuhunkeun widi tina galih anu wening neda jembar tina manah anu setra. Rehing ieu aya anu bade kapiunjuk nyaeta dongeng Sunda. Mung nya kitu mugi agung cukup lumur neda jembar hampunten sarehna sasangkem sabilong bentor tuna tina subasita wantos sanes ahli lila sok tong sararea teuing atuh tong sararea teuing keneh eta mah beri jiga rek saserahan barina oge atuh da lain rek kadongeng eta mah kawakilan ku bapak rawuh ibu nah itu teh nya sab bapak ibu segala kunaon atuh mah cacat teh kunaon nya tadi nama ngudag ieu ngudag naon ngudag langlayangan para ahli dongeng anu parantos nanjeur kitu pan tata bahasa teh kitu siga Mang Dina kitu nya siga Kang Dedi kitu beda atuh da itu mah geus kahot itu mah atuh Mang Caca nya atuh nu mawi kalem sadayana kalem nu mawi ieu mah ngarumaoskeun kitu sim kuring mah janten ngacapruk kitu ieu mah sanes kadongeng salurusna bada fios atuh Mang Caca yeuh nu penting mah urang sami-sami ngahibur para wargi kaum nangu di bumi atuh sami-sami ngawumule ciri khas Mang Caca kumaha kitu ya sok geus bari istelat yeuh da teuing nyang kolong teuing karawak tos tuh lereup pegah tuh tempo oh nya biasa we kitu atuh hos sari heueuh atuh sok balik di ka jero nya sok atuh rakeun siap limah sok para wargi kaum dangu netizen sadayana wilujeng patapang dangu deui sareng capruk radionet dina konten dongeng Sunda anu dina danget ieu bade mitembeyan. Bismillah. Dongeng judul anyar nyaeta neraskeun hanca carios nu kapungkur nyaeta carios balad siluman anu bade neraskeun bagian kedua nu subjudulna atanapi judul bagianana ieu nyaeta Anak Titisan Iblis hasil buah karangan Rudiyan Syah. Tangtos anu dimaksud ku anak titisan iblis teh saha anu parantos meratoskeun kana carios teh acana mah nu balad siluman terang saha anu dimaksudna nyaeta nya mangga urang padahar wae. Hatur nuhun kasakumna para wargi kaum dangu netizen sadayana nu parantos manco atuh nu nembe sumping mangga di-subscribe wae bilih nu teu acan supados aya notifikasi boh bilih aya konten anu medal supados teu nyang kolong kana waktos mangga urang kawitaan. Paralak hujan letik ngabaseuhan kana rantuy nadang daunan jeung pakaian jalma anu keur lempang mapai jalan anu suni. Saha atuh eta jalma teh? Sing horeng halimah geuningan eta teh anu keur lempang bari ngangais orok anu kiwari geus diaranan Sukmara. Tenang Sukmara sakedeung deui urang bakal tepi ka pos ronda anu itu tuh urang yuhan heula sabab kiwari
bakal hujan gede. Cek Halimah anu ngajak ngomong ke anakna bari lempang. Sedengkeun Sukaramah harita ngan ukur bisa hua hao nembalanana teh. Ari ijiran Halimah memang henteu nyalahan. Samemeh tapi lengkahna Halimah ka eta pos ronda hujan teh geus ngagebret manten ngagedean. Gustam, ajal ku si Randi. Awas ya Randi, awas. Aing bakal dendam ke mana Randi. Aing mau cecingan dulu. Aing rek males pati ke mana. Sedangkeun kaayaan di eta pos ronda teh tetela geus nyampak Lasmini keur Cinekul nangkep tuur di eta jero pos ronda sosoranganan. Sakapeung manehna cerik jeung cerikan anu jadi salaki anu geus ajal. Sakapeung deui manehna susumbar nyebut-nyebut ngaran Randi. Halimah jog anjog ka eta pos ronda. Rengkog Halimah rada ngarengkog greuwas. Sabab disangkana teh anu Cinekul teh Kunti. Dumeh eta bae Lasmini harita bet make papakeanana make baju sing sarua bodas parawari kaum dangu. Buuk ngarumbay panjang jeung rada kusut balas diramesan kedua leungeunna. Sampurasun, rampes. Lasmini anu harita keur Cinekul teh terus ngagebeg reuwas. Bari tetep nembalan sawaktu aya sora Halimah cumarita. Jelema kitu eta teh kuring minta izin rek milu ngiyuhan di tempat. Anjeun tong ngaganggu bisinya anjeun jurig. Pokna Halimah estu ludeung teh kakeun. Sabab manehna bari nanya kitu teh gek we diuk di eta pos ronda. Lantaran teu hade lamun terus ngajantang di luareun pos. Jeung lamun nya eta teh jurig teh teuing asal ulah rek ngaganggu ka manehna kitu ceuk pikirna Halimah dina waktu harita. Nyisa anak kuring mah jelema lain dedemit lain jurig. Sarta lamun anjeun hayang nyaho kana ngaran kuring anu tetelah mah Lasmini jeung ngahaja cicing di dieu teh deui rek ngiuhan sange kudu hujanan. Tanpa basa-basi Lasmini langsung ngajawab bari nyebutkeun ngaranna ka Halimah. Oh, jelemanya hampura atuh kuring Lasmini sugan teh lain jelema tuh dah. Pedah eta we atuh papakean bet make gamis warna bodas kitu. Teu nanaon ceu, wajar. Ngan pisi ece cangcaya keneh maka kuring bisa dibuktikan tina rupa banget oge sarua geura ceu ye. Nya ece percaya Lasmini. Anjeun memang lain jurig. Oh nya ngaran ece Halimah Lasmini. Halimah oge antukna sarua tuluy ngawanohkeun ngaranna ka Lasmini tanpa kudu ditanya deui. Atuh geus pada wanoh kitu mah duanana oge terus wae uplak ngarobrol ngalereng ngidul silih tanyakeun ti mana jeung rek ka mana nya tujuan. Ece teh pangna ayeuna lelempangan ti peuting teh sabenerna mah aya nu teangan ku ece Lasmini. Nya eta ngaran jalma anu sakti pantar awewe. Halimah anu harita pangheulana ngajawab. Jeung duka teuing kunaon atuh Halimah teh bet ngerasa simpati ku pribadina Lasmini. Teu ngerasa kagok dina mangsa cumarita nyaritakeun dirina anu memang keur aya maksud. Ari lain rasiah mah patali jeung batu mustika oge kaayaan Sukmara. Jalma sakti. Ece keur neangan jalma sakti. Saha atuh?
Avengers lain atuh eta mah dat teu ngarti kungsi ngadenge di tukang balon Avengers gitu teh. Heeh. Tapi kebenaran atuh ce. Abdi memang boga kawawuhan jalma sakti mah. Awewe anu keur diteangan ku ece. Bokna Lasmini beri neuteup ka Halimah. Tah sugan we atuh. Saha ngaranna? Nyai Cangkuileung lain. Tah, eta bener pisan ece. Nah ece bet bisa apa ka Nyai Cangkuileung? Aya maksud naon ece sabenerna? Geus semetan. Ih sok ka mana wae ieu mah. Nya atuh bet apal. Bet hayang nepungan Nyai Cangkuileung segala rupa abdi jadi penasaran hayang apal. Kieu yeuh Lasmini. Maksud ece pangna ngahaja neangan jeung rek nepungan Nyai Cangkuileung teh memang aya maksud anu tangtu. Patali jeung masalah pribadi. Jadi kieu yeuh jujutan teh Lasmini. Daokeun. Teu lila ngandrek-dek poe Halimah nyeritakeun pangalaman hirupna ka Lasmini satara bahasna. Anu ampir geus saminggu kalarung kaalaman ku dirina tur dipungkas ku nyarita kieu. Tah. Jadi kitu Lasmini jujutan teh. Anu mungguh matak bungah keur hate ece mah. Sabab ece ayeuna bisa dipanggihkeun jeung jalma anu kabenaran deukeut jeung jalma anu keur deteangan ku ece. Matak pantes tadi ece nyarita bet asa laluasa ka Lasmini teh ieu teh. Pirasat meureunnan. Nya horeng Lasmini jalma anu bisa dipuntangan tulung ke ece. Anu pasti bisa nepungkeun ece jeung jalma sakti anu ngaran Nyai Cangkuileung. Ceuk Halimah meuni marah maing. Lasmini imut tuluy ngawalon. Mohon ece leres pisan. Komo abdi ayeuna asa aya batur pakumaha. Tur bisa disebutna oke nasib urang teh memang sarua sanasib. Kan beda-beda perkara na wungkul meureunnan ece. Urang duaan memang sarua boga masalah sakaligus dendam ka jalma anu ngaranna Randi. Oh, ku tante kitunya. Tapi kela Randi nu mana heula ye Lasmini ye? Randi Terea, aya Randi Pangalila, aya Randi Pangasakedeung, nu mana ye? Sabab memang loba jalma nu ngaran Randi teh. Jeung deui perkara naon heula coba geuwat terangkeun ka ece ayeuna keneh Lasmini. Pokna deui Halimah penasaran. Lasmini gentak ngajawab. Mohon ce, ye sami pisan jalmina puguh eta Randi. Si Randi anu memang pambajikara teh ngaranna Kartika. Budakna teh karak boga dua, Adit jeung Irfan ngaranna teh. Jadi jelas akur pisan ce, jeung nu disebutkeun ku ece ka abdi bieu ce. Eta. Oh. Jadi kitunya. Nya ece percaya ka Lasmini ayeuna. Kala tapi ece oge ayeuna teh aya penasaran ye. Hayang apal. Kumaha jujutanana? Lasmini bet bisa aya masalah jeung si Randi. Panggih di mana? Kieu ce ye aya cerita abdi mah. Jujutanna teh kieu ye. Nya sakali sewang. Ayeuna mah Lasmini anu harita nyarita panjang lebar ka Halimah. Nyaritakeun pangalaman hirupna bari jeung dumareuda lantaran sedih. Sedih kudu ditinggalkeun kudu jadi salaki salilana. Teu lila Lasmini oge kadenge terus mungkas guaran carita anana. Tah. Jadi kitu ece jujutan teh. Abdi kapaksa kabur ti lembur sorangan. Sanggeus dibajaan kudu jadi alo. Yen Kang Rustam salaki abdi ajal ku si Randi. Aduh. Sebab memangnya alo abdi hari tangah hajang ngintip jeung nyaksian karena eta kejadian ditahan abdi. Kok kituna abdi kapaksa kabur ngaloloskeun diri ce. Tuge kadanget ayeuna kasaruk-saruk ka pusrona ieu. Sabab ieu warga lembur kabeh harita arek terus newak abdi. Kitu tah ce. Si Randi jalma anu memang lain pibarayaeun Lasmini. Manehna jalma anu kudu gancang disingkirkeun ku urang. Sabab lamun teu kitu, tangtu manehna bakal ngeunaheun, kangenahan. Sabab ceuk pangrasana mah moal aya anu bisa bapakan kana pangartina.
Cek Halimah di barung jeung timbul dari perasaan rasa kacecebna ka Randi. Nya keur mah nya aya rasa sirik ka kulawarga Randi teh. Katambah aya beja kitu beki wae kahudang amarahna Halimah teh. Asa mobok manggih gorowong cukang koma bentas. Bakal boga batur pakumaha-kumahaeun dina mangsa ngembangkeun cita-citana. Ngan aya eta oge anu teu bisa kanyahoan ku Halimah katut Lasmini, nyaeta geunaan Kartika anu geus tilara dunya. Tapi nak, abdi oge geus apal ce, si Randi teh memang lain jalma jore-jore. Sabab kabuktian ti heula Nyai Cangkurileung wae teu mampuheun mangsa ngayonan pangarti si Randi mah. Nya matak naon hartina ece kudu tetep pangihan Nyai Cangkurileung. Sabab memang taya pi andeleunana ce keur urang mah ah. Cek Lasmini anu secara teu langsung manehna ngarasa cangcaya kana kamampuhanna Nyai Cangkurileung. Tapi Halimah teu kungsi kapangaruhan ku caritaan Lasmini harita, dirina tetep gilig dina niatna arek nepungan Nyai Cangkurileung kumaha bae engke ceuk seuh-seuhana mah. Oh, jadi tetepnya ece teh ayeuna arek panggihan Nyai Cangkurileung ku guru ka manehna. Moal terus cangcaya meureunana kitu ece teh. Sabab cek sakanyaho abdi mah pangartina Nyai Cangkurileung teh aya di sahandapeun pangartina si Randi ce. Eta Lasmini para wargi kaum dangu. Sakali deui manehna tumanya ka Halimah sabab ngarah puguh meureunana Halimah bisi kaduhung engkena. Halimah gancang harita ngawalon kalawan Daria tur pinuh kapastian. Yeuh, nyatang tu atuh Lasmini. Ece geus gilig pikir buleud hate arek nepungan Nyai Cangkurileung sarta guguru ka manehna. Sabab ece bisa mastikeun saha wae jalmana anu memang jadi dukun sakti. Pangartina oge tangtu moal ayangan saukur sarupa dua rupa pasti bakal aya leuwihna. Ieu teh heula Nyai Cangkurileung eleh ku si Randi. Nya bisa jadi harita mah Nyai Cangkurileung teh keur apes poho ngabudalkeun pangartina anu sejen mangsa ngalawan pangartina si Randi. Jadi kitu tah, eleh jajaten pan geuningan jadina. Kitunya. Tapi bener oge ce. Bener tah caritaan teh. Bisa jadi ti heula Nyai Cangkurileung teh eleh jajaten sote ku si Randi. Meureunana gara-gara eta. Nyai Cangkurileung ngan ukur setengah-setengah dina ngabudalkeun pangartina. Nalika ijen gaduh kekuatan batin jeung si Randi. Yang atuh daripada urang ngobrol we mah atuh hayu we atuh ah mending ngareuyeun lumampah geura ce. Sabab di ieu tempat teh lemburna Nyai Cangkurileung memang tos tepati jauh jarakna. Tuh hujanna geus mimiti raat deui. Karunya ka budak ce tuh bisi tiriseun. Lasmini harita keneh terus ngajakan Halimah gagancangan pikeun terus ngeureuyeuh lumampah. Pikeun terus ngajugjug ka imahna Nyai Cangkurileung. Tur butuh waktu sajam pikeun lumampah. Nya lamun seug aya kendaraan mah anu ngaliwat ka lebah dinya, nya naha andong atawa oplet, bisa jadi ukur saparapat jam oge bakal langsung tepi. 5.000 perak keur duaaneun mah. Nya hayu atuh Lasmini. Puguh ieu ece ge geus teu sabar ieu teh. Hayang gerak tepung jeung manehna. Nam ah, hayu jajapkeun ece ka imahna. Atuh sanggeus cukup mah. Duanana ngobrol jeung nyuhan mangsa datangna hujan tug tepi karaatna di eta pos ronda. Terus wae dua anana lumampah nyorang jalan anu memang sepi. Jauh teburung cunduk, anggang teburung datang. Harita Lasmini katut Halimah geus anjog ka tempat anu dituju. Nya dibageakeun ku Nyai Cangkurileung sanggeus araya di jero imah. Nyai Cangkurileung dukun sakti awewe anu memang geus biasa jarang sare ti peuting teh harita terus gabagikeun paneutepna ka Lasmini katut Halimah bari pok nyarita.
last minute. I'm wrong. Salah. Last minute. Sahaya. Mani gelis. Mani cantik. Hai. Gitu pokna teh cenah. Tumanya beri langsung togmol bangun naksir ka Halimah. Ditanya kitu Lasmini tembong rada gugup beri gancang harita manehna ngajawab. Ya, anu ayeuna sareng abdi teh kaleresan jenenganna eta Ceh Halimah nyai. Aduh. Halimah mohon nyai. Gitu jawab Lasmini. Sedengkeun kayaan hatena Halimah jadi puguh rada teu ngareunah. Jeung mikir dina jroning ati iku naon aya cangkurileung sikepna bet siga nu resep deui ka awewe. Tangtos para wargi kaum dangu netizen sadayana emut dina carios sate acana yen kitu watakna Nyai Cangkurileung mah. Tapi dipikir deui ku Halimah anu memang geus kagok borontok aya niat guguru ka Nyai Cangkurileung nya kapaksa manehna kudu bisa nenangkeun pikiranana mangsa narima sikep ti Nyai Cangkurileung samodel kitu. Hai Halimah, kula ngarti anjeun ka dieu memang mawa maksud anu tangtu. Oke? Sok ayeuna mah just tell me, ngaku tong asa-asa. Sabab kula ayeuna rumasa resep ka Andika deui. Jadi kula oge moal kaduhung ngangkat murid ke anjeun teh Halimah. Mohon nyai. Walon Halimah sakitu pondok bari nyela ngareret ka Lasmini ieu teh marengan rasana nu teu puguh rarasaan. Lasmini surti gentak manehna nyarita deui. Aduh nyai, punten sateu acana. Cah Halimah anjeunna kirang raoseun tangtosna oge upami nyai nyarios sapertos naksir kitu mah ka Cah Halimah. Nanging leres. Cah Halimah dongkap ka dieu teh sajago guru kasalira nyai. Ceuk Lasmini ari Nyai Cangkurileung katinggaringan ukur seuri. Oh Lasmini. Oh Lasmini. Okay, I get it. Okay. Halimah, kula ayeuna arek tumanya ke Andika. Tumanya, I want to ask you now. Okay? Ayeuna tumanya ke Andika. Mangka Andika oge kudu wajib ngajawabna. Okay? Mangga nyai. Mangga. Bere naros naon atuh nyai teh? Mangga nyai geura nyarios. Kieu ye. Halimah. Kula memang geus nyaho kana naon-naon anu kerandapan aranjeun duaan. Senajan Andika can ngajelaskeun naon-naonna tapi kula kacida nyahona. Okay? Yen aranjeun duaan geus kalengitan pasangan hirup. Ih, right? Geuning apa nyai? Oh sure. Gue gitu loh. Dukun saktinya Cangkurileung. Okay? Kita teruskan. Gara-gara tijama anu nelah si Randi. Bener lagi kan? Leres nyai. Leres pisan. Dan si Randi teh sarua jadi musuh orang tiluan. Tahu kitu na? Kula ayeuna rekna ke Andika. Ari Andika bakal sanggup atawa moal nyaeta tapa. Okay? Tapa semedi pikeun ngedecangkeun kekuatan bumi alias panampi anu diwangun ku mental jeung kekuatan raga. The power of your body. Sabab lamun Arandika bener hayang jara di murid kula wayahna kudu daek tapa 40 otos atunya atosnya 40 poe 40 peting 40 days 40 night.
sapotong awak tina beheung kahandap dikubur dina jero taneuh anu beureum di lahan anu sepi tur geueuman. Kumaha sanggup? Halimah harita tembong manehna ngadon terus ngahuleng. Ngaras kataji ku kahebatan Nyai Cangkurileung anu pas naker dina narawangna. Sok sanajan karak satengahna dina narawangna, tapi sakitu ge geus jadi tanda bukti yen Nyai Cangkurileung geus kaasup jadi wacis. Anu sok padahal mah Lasmini katut Halimah teh can waka nyaritakeun masalah anu sabenerna. Karak Lasmini anu nyarita yen Halimah jalma anu arek guguru ka manehna. Leuwih na ti kitu, Halimah puguh rada sentareun oge hatena sabab tetela sacara teu langsung Nyai Cangkurileung narima dirina dijadikeun murid. Ngan wayahna dirina kudu daek tapa heula 40 poe 40 peuting mangsa amimitian ngalap elmu. Nyai Cangkurileung kadenge nyarita deui ka Halimah jeung Lasmini anu betuluy jarempe taya nu ngajawab. Loh, kok pada diem? Kumaha? Saranggup ente? Sabab ieu tugas teh wajib dilaksanakeun ku aranjeun duaan. Kumaha? Oh, jadi abdi oge kebagian eta tugasnya Nyai. Jeung Nyai oge apa? Abdi memang sami aya niat ku guru kabatinan ka Nyai. Cek Lasmini. Ari kau Lasmini nyetsang tu apalah tuh? Apalah tuh Lasmini? Andika kan sarua dendam ka si Randi hayang males pati. Nah Andika embung guru kitu pikeun bekal bisa males pati ka si Randi? Hah? Oh. Iya siap atuh Nyai. Abdi sanggup nerima syarat ti Nyai. Kudu tapah. Abdi siap Nyai. Tah, kalau begitu cak dulu dongengnya. Heuleum. Ni pogot nu ngarobrol eta. Nanging kabujeng cak dongengna para wargi kaum dangun teh jeung sadayana. Duh, kumaha ieu terasna carios tehnya? Mangga teras banco dina konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Pamugi aya hiburanana, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicandak tina ieu carios anu didongengkeun. Nada dihapunten nu saageng-agengna tina sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medarkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa. Sanes kangge ngahaja-haja mung saukur kalarasan bae. Patepang dangu deui dina lajengan cariosna. Salembak tos kasadayana. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.